Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Nena Nuraini di kelas 10 IPS 4. Di dia abdi bade nyaritakeun babat godog Kean Santang. Jadi Kean Santang teh putra ti Prabu Siliwangi nu katelah gegah tur sakti di Pajajaran. Malah di Pulau Jawa teu aya salah sahiji jalmi anu bisa nandingan kasaktianana. Di hiji waktos Kean Santang ngadeuheus karamana cenah dirina hayang ningali getihna sorangan hayang tarung ngadu jajaten tapi teu aya anu bisa nandingan. Prabu Siliwangi ngadangu kasauran putrana geuwat nyauran para ahli nujum kerajaan. Tos di sauran kitu teu aya para ahli nujum anu nembal. Telilat ujug-ujug aya aki-aki anu nyamperkeun Kanjeng Prabu. Cek eta aki-aki teh, Kanjeng Prabu kaula bisa nuduhkeun saha jalmi anu bisa nandingan tuang putra. Jalmina teh jauh ayana di negeri Mekah, ngaranna Bagenda Ali. Taras Kanjeng Prabu teh nanya, saha anu kira-kira unggul lamun anak kaula sareng Bagenda Ali tarung. Anehna samemeh ngajawab, aki-aki teh tos ngaleungit duka ka mana ngilesna. Tidinya Kean Santang teu geunah cicing. Dina hiji waktos Kean Santang pamit ka Ramana. Sejam miang ka negeri Mekah rek nepungan Bagenda Ali. Saenggeus di widian ku Ramana, manehna teh indit ti angkat ti Pajajaran ka negeri Mekah. Barang nepi ka negeri Mekah, Kean Santang teh patepung sareng aki-aki anu nuju nyiuhan dina handapeun tangkal korma. Teras Kean Santang nanya ka aki-akina teh, "Ki cing tuduhkeun di mana ayana Bagenda Ali teh?" Teras aki-aki teh ngomong, "Saha ujang teh? Kaula teh Kean Santang ti Pulau Jawa. Kaula hayang patepung sareng Bagenda Ali." Aki-aki nate ngajak Kean Santang indit tidinya. Kean Santang teh nuturkeun aki-aki, tapi karek sababaraha langkah aki-aki eta teh nyarita cenah iteukna teh katinggaleun. Taras nitah Kean Santang pangnyokotkeun iteukna. Ari iteuk boga si aki eta teh nancep dina deket tangkal korma. Ang iteuk eta dicabut, pas dicabut teh laina iteukna nu kacabut kalah ka suku si manehna teh kalah ka ambles ka nu taneuh. Kean Santang geus ngoprot kesang teu ai iteuk teh teu bisa dicabut. Teras manehna teh curiga ka si aki-aki lamun si aki-aki teh lain jalma samanea. Keur kitu teh si aki-aki teh geus aya dikikireun Kean Santang. Teras ternyata si aki-aki eta teh Bagenda Ali anu diteangan ku Kean Santang. Teras ngadeng kitu teh rumpuyuk bae Kean Santang nyuuh kana sampean Bagenda Ali, manehna teh taluk. Yen kasaktianana teh teu sabanding jeung Bagenda Ali. Teras Kean Santang teh nyenta diguruan ku Bagenda Ali ngan kudu ngucapkeun sahadat heula asup Islam. Ti harita eta teh Kean Santang asup Islam, teras diajar agama Islam di Mekah. Saenggeus cukup ngarap ilmu, Kean Santang teh pamitan bade mulang ka negrina di Pajajaran. Teras ku Bagenda Ali teh diwidian tapi kudu nyebarkeun agama Islam di Pulau Jawa. Teras
Kian Santang teh dibekelkeun dua barang nyaeta tasbih jeung Al-Qur'an. Pas balik ka negeri nate Kian Santang nyebarkeun agama Islam. Teu saeutik rahayat Pajajaran anu tuluy ngagem agama Islam. Tapi Prabu Siliwangi mah teu keursaeun ngagem agama Islam teh, teras sareng sawatara prajuritna ninggalkeun karaton. Tos sakitu wae carita ti abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.